li'annahu sallallahu alaihi wasallam sarana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ditaros anil paroti tina berit kan berit tikus betul ya berit kapal itu ge itak gitu abu truk berit ge berit intajid ya Taha biduril hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulbana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Faida bakia maka di mana-mana nyesa ba'da zalika sabadana ngerok sareng engrik ya. Sarang gosok sama itu. Naon alaun rupa najis waliu sareng ambe najis. Sanggeus dikerok dikri ka teh geuning dinaon digosok-gosok sesa keneh ambeuna rupana katingali keneh hukima bitasur maka eta dihukuman hese disebutna artinya. Wa taharatil mahal geus dihukuman suci welah tos-tos aya upaya dikerik sareng digosok makurang. Wala tajibu sareng teu wajib. Naon al isti'anatu minta tulung bisobuni ku sobun. Satos dikerik, satos digosok, nah kudu make sobun, teu wajib. Apa sobun? Ada urang mah sabun ya, masa apa sobun ya. Wal usnani sareng jukut usnan. Paling ngegosok kebersihan teh jukut naon jukut usnan. Nah di urang mah jukut naon? Paling aing ngabersihan teh paling ngegosok supaya leungit teh naon? Oh, nu calincing. Calincing pageu kancing eta mah nya. Saling set pageu ikat gitu. Jukut itulah ngana teh usnan ngana teh. Ya. Wa in baqiya sareng lamun nyesa ieu si rupa jeung ambe maan bareng duanana awit tomi atawa rasana wahdat rasa unggul tayanat mangka ditangtukeun maka jadi tangtu naon al isti'anatu meta tulung bima dzukira ku tadi teh ku sabun atawa ku jukut teh ila ta'duli nepikeun ka udur nepi ka bener-bener teu bisa gitu lah lamun rasa aya keneh tah rasa mah eta mah kudu make sabun teh atau make jukut teh jukut usnan sok digosok nepi ka udur. Udur teh geus batasna geus teu meunang pisan tuh. Tah, mana batasna udur? Padobituhu sareng ai batasna udur, parang udur teh. Alla yazula ila bil qat'i moal leungit kecuali dipotong. Lamun dina tangan teh mah tapak najis teh aya wae. Rupana rasana di aya wae teu beunang gusuk sabun segala macam. Kecuali dipotong, tangis sampai ka batasna berarti. Itu kudu ieu deui geus digosok mambean ka purih anggar wae tos berarti eta geus dihukuman ku hukima bil api geus dihampura itulah kieu. Supaya geus kitu mah tinggal wudu salat urangna. Ya. Ngan paida qadaro maka di mana-mana mampu alal ijalati kana ngaleungitkeun eta tapak najis teh baladalika sanggeus salat urang jadi beunang ayeuna mah yeuh. Sanggeus salat teh misalkan jadi beunang jadi luntur wajabat mangka wajib tah dileurikeun eta najisna. Lamun sanggeus salat terus jadi babari nyieun najis teh, babari sok jadi wajib gosok di kurang nepi ka leungit. Tapi wala tajibu i'adatu masalahu teu wajib kudu ngadoan salat mah. Ari makan salat aya tapak najisan keneh. Sanggeus berbagai upaya pula digosok aya sanggeus salat jadi babari ngeuleuh najisna, tinggal ngaleungkeun najisna wae. Tapak najisna wae teu kudu ngadoan salat kitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulbana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Faida bakia maka di mana-mana nyesa
ba'da dalika sabadana ngerok sareng engrik ya. Sareng ngagosok kamari teh. Naon alaun rupa najis wali usur ambeun najis. Sanggeus dikerop dikri kamari teh geuning dinaon digosok-gosok sesa keneh ambeuna rupana katingali keneh hukima bitasur maka eta dihukuman hese disebutna nya. Wa taharatil mahal geus dihukuman suci welah tos aya upaya dikerik sekarang digosok makurang. Wala tajibu sareng teu wajib naon al isti'anatu minta tulung bisobuni ku sobun. Satos dikerik satos digosok nah kudu make sobun teu wajib. Apa sobun? Kudu urang mah sabun ya masa apa sobun ya. Wal usnani sareng jukut usnan. Paling gosok kabersihan teh jukut naon jukut usnan. Nah di urang mah jukut naon? Paling aing ngabersihan teh paling gosok supaya leungit teh naon? Oh, mungkin calincing. Calincing pagu kancing eta mah nya. Saling set pagu ikat gitu. Jukut itulah ngana teh usnan ngana teh. Ya. Wain bakia sana lamun nyesa ieu si rupa jeung ambe maan bareng duanana. Awit tomi atawa rasana wahdat rasa unggul. Tayanat mangka ditangtukeun maka jadi tangtu naon al isti'anatu minta tulung bimadukira ku tadi teh ku sabun atawa ku jukut teh ila ta'aduli nepikeun ka udur nepi ka bener-bener teu bisa gitu lah. Lamun rasa layak keneh tah rasa mah eta mah kudu make sabun teh atau make jukut teh jukut usnan sok digosok nepi ka udur. Udur teh geus batasna geus teu meunang pisan tah. Tah mana batasna udur? Wadobituhu sareng ai batasna udur palang udur teh alayazula ila bil qat'i moal leungit kecuali dipotong. Lamun dina tangan teh we tapak najis teh aya wae rupana rasana di aya wae teu beunang gusuk sae usah segala macam kecuali dipotong tangis nepi ka dieu batasna berarti itu kudu ieu deui geus digosok moal biar ka peurih anggar wae tos berarti eta geus dihukuman ku hukima bil api geus dihampura itulah kalinya. Sok we geus kitu mah tinggal wudu salat urangna. Ngan paida qadaro maka di mana-mana mampu alali jalati kana ngaleungitkeun eta tapak najis teh balgalika sanggeus salat urang jadi beunang ayeuna mah ye. Sanggeus salat teh misalkan menjadi beunang jadi luntur wajabat mangka wajib tah dileungitkeun eta najisna. Lamun sanggeus salat terus nah jadi babari nyieun najis teh babari sok jadi wajib gosok di urang nepi ka leungit. Tapi wala tajibu i'adatu masalahu teu wajib kudu ngadewan salat mah. Ari makan salat aya tapak najisan keneh. Sanggeus berbagai upaya kula digosok aya sanggeus salat jadi babari ngeuleuh kana tinggal ngalungkeun najisna wae. Tapak najisna wae teu kudu ngadewan salat kitu nya. Lah kawatina najis ainiyah berarti ya. Wal hukmiyah tu sareng ari ngaran najis hukmiyah. Kaca kamari mutawasito kamari wa aya mutawasito ainiyah, aya mutawasito hukmiyah. Ainiyah maka tingali jukarang najisna. Ai masuk hukmiyah ya. Ain hukmiyah mah ya allati la launa wala riha wala tu'ma. Najis tu teu aya rupaan, teu aya abe, teu aya rasa. Kabaulin saperti cikahampangan japa anu geus garing. Kamari budak ngumpul dina samping lalu 2 poe teu geus rumah geus 2 poe teh diabuan geus teu ka ompol ditingali eueuh tapakna nya biasaan teu asin misalkan teh mah. Walam tudrik lahu sifatun jeung teu katemu ku sifatan teh tadi dari situ maka kumaha eta yakpika jariyul ma'i alaiha cukup karanjeun ayeuna ngocokeun cai kana eta pakaian atau badan nu kakenaan ku najis hukmiyah teh anu teu puguh rasa anu aya tapi yakin bahwa pernah kanajisan tinggal baju teu cai tos tinggal kitu cukupnya aya saelanuhu tegasna ngocokeun cai lain ka maju mau papan kepet aya mah di
kocorkeun untuk keran teh mah tinggal dikitukeun ka hareup keran gitu artinya walau marotan wahidatan sareng sabalik min geuri pilin kumaha lamun teu dipigawe kalimat toli seperti kahujanan teu naon jadi gitu oge nya bahkan dawuh Imam Al-Husni annahu la yustarotu fi ghusli najasah al-qasdu teu disyaratkeun nganiatan niat biceun najis teu disyaratkeun mah geus paduk bayur gitu paduk kitu aduh cai datang sama cai hujan teh atau cai banjir geus suci deui lah tinggal kitu lah katimatun ari teh hiji panungtungan hiji kasampurnaan walau tanajasa sareng lamun kanajisan naon maiun sesuatu anu ajur-ajuran tadaro anu mangka hese naon tathiruhu nyucikeunana nu ajur-ajuran teh cair urang di bumi aya cai ngaleut di rebaskom kapuragan najis hese nyucikeunana piceun eta tinggal piceun atawa urang nyayur dina baskom kapuragan ayeuna bisa kata mah tai cak-cak piceun geus anu kitu mah nya liannahu sallallahu alaihi wasallam sareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ditaros anil paroti tina berit kan berit tikus atuh nya berit kapal itu ge itek gitu abu truk berit ge berit tina berit tamu tu pisamini anu berit teh paeh dina minyak aya minyak berit budak nya paeh saur kanjeng Rasul pakola ingkana jamidan palkuha lamun minyakna beku minyakna geus teu asa dibleg tinggal angkat beritna buang sareng sakuliling berit misalkan berit murad kana minyak geus kabeku tah nu sakulilingan berit sodok ku naon ku sodok lah buang sesana suci namun teras wa kana maian tatapi lamun minyakna encer ajur fala taqrabuhu ulah deukeutan deui geus piceun kabeh kitu mah nya li'annahu najasatun sabab terjadi jadi najis ada lain mutan najis teh najis mutan najis mah masih bisa disucikeun jadi najis ada eta ya ieu mengkos kali nah hadis teh lamun urang gaduh minuman cai herang kopi teh atau teh pucuk atau orson nah lah pokona mah nya geus ditangalakeun dina meja dina gelas kasupan laleur kerepekan laleur dia kerepekan kadang-kadang kepaeh ngabang si laleur teh nya ngabang tas sunat ka urang memeh dipiceun teh lalapkeun laleureuna lalapkeun ka dino kepan mengumpul deui memeh dibuang naon alasanna sabab ari dina laleur teh aya dua jangjang hiji ngandung racun jangjang hiji deui ngandung penawarna ngandung obatna urang teu nyaho jangjang nu mana nu aya racun nu aya penawarna ngelapeun sadaya bisi nu asup racun unggul jadi penyakit nya masih mending lamun obat nu asup teh teu apal tanggung teu apal asupkeun bae jadi di mana aya racun ge geus aya obatna kitu nya laleur mah tapi lamun laleureuna anu sup kalinya walaupun paeh atawa kumaha tinggal lalapkeun kae sana kalau buang yang dileutik urang saeuna kitu nya kadang urang lamun ayeuna kopi mah jarang anu ngopi langsung dileguk kitu nya jarang. Ayeuna anu kakaran ngopina teh manis dileguk beak langsung. Pan sargot bade udud geunya kopi mah kan. Sargot bade udud. Tah aya laleur, lalapkeun heula, kakerepekan laleur, lalapkeun buang. Nya. Sebab dina eta tadi teh dia jangjangna teh kada nesukuna aya racun aya naon gitu. Kayak jangjang hiji deui aya obat, lalapkeun buang. Cek tadi teh ca minyak anu kanajisan saur kanjeng Rasul lamun teas piceun beujitna wae lamun hancur najis sadayana nya wala yahilu sareng hanteu halal naon al intifa'u ngalap mangfaat
bidalikal mai ku eta terus ancur-ancuran kasaeun najis rutubah saperti najis rutubah wae ila fil istibahin kecuali dipake damar minyak teh kanajisan tadi teh ada semua manfaat itu ya tapi minyak dipakai minyak damar ya minyak lampu betul naon tah dipakai kitu naon gitu nya atau dipakai cat ngecat parahu ngecat bisa karena main kendaraan takut eta teu naon kecuali lamun damarna dipakai jang masjid teu kaing eta mah nya teu kaing minyak eta ka najisan katanya wa misnul ma'il mutanajisi sareng aya tetep saperti cai anu mutanajis atau amul mutanajisi aya hareun anu mutanajis nu kanajisan urang gaduh naon teh adonan tipung nya kanajisan ulah si berit tambula ka berit sami kawas kitu kumanana nya lamun beku lamun geus teuas geus naon atuh kitu tadi tos dieu teh di lamun rek nyeun wiwing kana geus teh geus empuk geus ieu lah geus teh haju deui canakeun mah beritna buang nya lamun hencet keneh geus teh bisa selamatkeun sampai sadayana kitu nya paya juju maka menang naon itamuhu ngadahanna eta anu mutanajis lidah wabi keur sasatoan teu naon jeung sato mah kahayamkeun kitu maksudna heuh para hayam teu naon artinya teu naon gitu waida tanajasa sana di mana-mana kanajisan naon al ardu taneuh dibaulin ku cikih au homrin atawa arak misalkan wata sarobat sarang nyesep kana eta bumi kana taneuh teh mapiha kana barang lainnya teh kapahu maka cukup naon sobu main ngocotkeun cai yaumuha walau martan saanya sekali ya. Lamun aya di buruan urang dina keramik aya cikahampangan geus biasa cukup seblok ku cai cukup eta mah kitu nya kan kade bising aya urang di bumi kada budak alit anu kadang ayeuna masih keneh ngompol urat aret ka dieu hati-hati di dieu urang kedah gaduh panema jeung tah cai teh nya senal kang senal nah lamun tah cai teh ngangge senal tah bising lamun di bumi urang gaduh budak alit kadang ngompol urat ka dieu bising ningang hilapna teu karaksana sementara si keramik teh geus gayung manteng ngari sukmiah tah hilap ulah teu kanon teu ka kubah teka pel tai cai ban dampal urang baseuh ngadampal kana eta tilas budak ngompol tadi dinya nah, mata penting urang make naon senang dinya nya kapan naon kamari usum tiris sareng disimut senang gitu nya walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.